mahir jeung cece ieu anggar we nya dicurhatkeun deui omat ieu ulah barendu nya omat ulah barendu ieu urang curhatkeun urang budalkeun deui nya galeongkeun awalna Facebookan tuluy janjian awalna Facebookan tuluy ketemuan nakunaon anjeun lalemah iman berageus karolot geus kararawin ieu awalna Facebookan tuluy jadian awalna Facebookan manjang bobogohan nakunaon anjeun teu nyaah katurunan nakunaon loba nu kitu nakunaon ngagugu nafsu nakunaon loba nu kitu cing inget anjeun ka anak incu awalna Facebookan tuluy janjian awalna Facebookan tuluy ketemuan nakunaon anjeun lalemah iman awalna Facebookan manjang bobogohan awalna Facebookan tuluy jadian nakunaon anjeun teu nyaah katurunan nakunaon loba nu kitu nakunaon ngagugu nafsu nakunaon loba nu kitu cing inget anjeun ka anak incu anu diimah karunya katalangsaran isin ku Yuswa anjeun geus 45 anu diimah karunya jadi korbana bisi rarungkat papagatan rumah tangga dedah teuing nya awalna Facebookan tuluy janjian awalna Facebookan tuluy ketemuan nakunaon anjeun lalemah iman awalna Facebookan manjang bobogohan awalna Facebookan tuluy jadian nakunaon anjeun teu nyaah katurunan nakunaon loba nu kitu nakunaon ngagugu nafsu nakunaon loba nu kitu cing inget anjeun ka anak incu anu diimah karunya katalangsaran isin ku Yuswa anjeun geus 45 anu diimah karunya jadi korbana bisi rarungkat pepegatan rumah tangga awalna Facebookan tuluy jadian ieu terkadang rasa kitunya majar kita cenah reunian kade omat pepatah ti ceu nya ulah duki ka kitu ieu Yuswa tos 40 tahun kaluhur nya urang teh kudu geus hampura pisan dicurhatkeun deui nya you dadah you bye bye au au